Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangudei sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda dina judul Aki-Aki Nyandung bagian ke-11 karangan simkuring manawi bahan katampi dongeng saala kadarna gitunya mitra. Mudah-mudahan janten tiasa panghibur manah pangbeberah manah gitunya. Tong hilap ka mitra baraya dulu-dulu di lemur baraya nu di kota saudara salam dunya. Tong hilap di like, di komen, di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun ti Banjaran. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng. Mangga maranco manco kocapkeun dina nu kamari nu kakantun teh Mardi pamita. Bah abdi bade mulang atuh datos ieu nya tos beres sadayana pada melan toko tos tarutu nya material gitu, mobil terus bararesi. Oh jig omat kade omat jaga rahasia urang duaannya. Muhun atuh abah moal abdi oge atuh leos semitra Mardi teh mulang balik gue gitunya. Tekung silila pas Mardi ngaleos geningan kurduk ambu Memunah. Naon abah ngobrol jeung si Mardi teh ngomong naon, ngobrol naon jiga nu nyurigakeun naon pan sidik kai isuk arek diala jeung awi tapi arek ditingali heula nu bener. Paling rada isuk kene kaditu teh sangkan pugu. Kitu lain jika nu rada beda ieu teh. Awewe mah nyaho naon cicing we. Kaditu we geus keun ayo geus burit ampi. Mitra Magrib kasorang Isya kalampah terus teu karasa waktuna nyerelek beuki penting beuki simpe. Cing berwer mah cing lain balalewer maksud teu cing dararius cing balaliur loba keneh motor ari nepi jam 8 jam 9 boh motor boh mobil oge da katongohna pan ka tempat bahaya wisata gitunya. Kocapkeun gancangna carita bray isukna jol teu karasa beurang gitu. Wangci subuh geus kalakonan salat subuh. Terus weh Bah Murdasim teh dangdan arek ngaieu seunah muguhkeun anu pasti awi ejeung kai. Geus kitu tekung silila Mardi datang deui. Itu we jeung kitu. Da sidik kitu gawena. Wah bener di hayu geus siap tatan ieu tadi abang sada nungguan lila bae ngopina mangkewe ditu. Mitra bangun lurusu. Da geus rada curiga ka pamajikanana loba tatanya gitu. Mangga agan. Yo kuncina yo, mobil yo. Kuncina ditarima, kalacat atuh naik, di starter dihanutan heula sakedeung mobil teh bari jeung siap-siap Bah Murdasim bari barang bawa mawa kantong gitu nya. Abah ini telahnya. Nya desek bah, cing hati-hati, cing hasil. Oh, nyok, amin, nuhun, aya.
Ayo dia maju ah. Aduh mau ambil mobil teh munurnya di garasi itu lain di garasi di buruan mundur atret terus ngadius kalebak deui jalanan teu nongol maju geleser dius se mobil teh duaan arinit pas na mobil si Abah Murdasim nanyakeun minta solusi ka si Mardi. Di bingung ya dewek. Oh Abah bingung. Nah bingung kumaha Abah. Oh pan duit teh dipake meuli tanah lain pake meuli kai jeung awi. Nya ari kitu nama. Kumaha ieu carana kedapan ka selajami mau kur bobodohan nyarita narek neang awi neang kai teh da eueuh buktina mah pan kumaha cik kumaha sajaroning dina mobil gitu bari ngobrol rada laun we lah mawana ame mau mobilna rada laun ulah ieu teuingkeun we da can puguh nu dijugjug ieu teh ai lain areketeun bahya aki aya deui we paling ge atawa urang ka mana we heula mah Abah laun atau mau mobil teh cik kumaha yeuh di solusina jang ngayakeun heueuh ngabuktikeun atos we atuh kieu agan kai mah meser we atuh tinu jadi 2-3 truk memeran kajeun nyiar ka daerah Cisewu atau ka mana kai anu geus meunang meulah jeung awi reng kajeun meuli nu geus jaradi gitu meuli 3 truk wae mah atuh aya ngandaman di Abah meureun duit mah wah nya komo aya kela jika teu lah urang kebat heula we ka kidul nah ada di soreang ge sok aya pameulahan kai teh asana mah daerah Sadu Kalebak jeung awi naon kadinya aya gitu ya ti payun mah duka ari ayeuna mah atuh sok geus kebat we teh lah urang ka jugjug heula ka daerah soreang di mitra atuh geus boga aya jalan keluar nah ku Mardi dibere solusi kitu cik sugan mitra kocapkeun samemeh soreang oge di jalan heueuh ge di di jalan-jalan ge geus loba nu daragang awi gelalempangan gitu nya geus jadi areng obah kan paling oge 1 truk 2 truk ubah tinggal aya nu jalan oge tuh jika urang ngeureun heula urang tuntut suga nu material wae lah harga beda saeutik mah da urang kitu bejakeun jang nyeun sakolahan yang naon we kitu ameh murah meh rada diskon hargana mangga ari keur abdi mah ngaso heula mitra sekedap urang teraskeun deui mitra bok yang jog turun tina mobil Bah Murdasim teh nyamperkeun ka tukang awi ini sabarahan ieu teh yeuh awi nu leunyeran nu mana nu pilih mana kan anu ieu baradag we nu badagna we kabeh sabarahan 25 nu badagna mah oh tutung 25 tuh ame ieu me kabeh sok dibeli nu badagna bae jeung nu leutikna ge
belilah ring tagning geus aya ring sabaraha beungkeut ring sabaraha sabeungkeutna ring 7.500 10.000 aya sisa 10 kan 7.500 we atuh anu 4 meteran lain nya 4 meteran mah 15.000 10.000 lah wios sok hitung ring sabriji sabaraha beungkeut aya 50 eta teh neme dongkap da tuh gara aing keneh hawina ge bener alus sok we geus awi hitung ge sabaraeun kabeh awi nya ke urang etang mitra cereng cung cereng gitu nya dibayar tapi geus nyape heula awina rek neangan deui asup meuli dieu satruk awi tangkung yos tiasalah satruk mah tangkung 2 kalieun paling 2 kali ka canak agan ka mana nyanakna ka Tongo ka Basir ieu dari tuan Basir Huni ka Tongo ke Bontungul baikeun dicokot teh bieu mah ongkosna kurangan atuh hargana pan bae lah mobil mah mawa sorangan ya mangga atuh kirangan we sagedik mah jadi we pokona nya mitra awi geus aya 2 mobileun mobil setengah terus neangan deui maju tuluy ka ditu teu kungsi ieu aya deui jadi we gancang ngacarita geus aya kanu 3 treukeun awi 2 truk awi 3 truk reng we nu geus jadi 1 truk gitu geus kabeh aya komplit yeuh bae bayar di tempat we saware ke ditu atuh ulah dibayar di tempat atau agan pan diborong kete hayo curiga bener bener awi geus komplit cumpon kanu dirancanakeun geus we atuh kajeun duitan heula setengah engke pasarek nyokot cenah dilunasan mangga cenah cek dagang teh geus we awi mah cumpon 3 truk reng nu geus jadi 1 treukeun maya kitu nya di 2 tempat ane kajeun nu narikanana atuh di motor ka dieu ulah atuh agan katingal kajeun urang ngajita si ieu we si usin lain si usin nu digawe usin we kajeun nginjem trukna nu abah teu kanyahoan kajeun di bank di ieu mah di toko mah kajeun karumplit anger bebeja we dihalapkeun boga hade pamadagan teh sarua hade alus gitu mitra bra we ngebat ka are ka daerah Ciwidey neangan pamulahan kai kabaneran arah raya kai teh nu jang pitihangeun jeung kaso-kaso paling aya nu satreukeun cenah aya 2 truk paling enjing atau pageto teu naon aya isuk pageto ge aya yang satreukeun jang eta hampura mitra kirang ning aya kubaki bikan oke itu nama orang truk welah daya mah dongeng aya 2 truk yang tihang mun aya mah yang truk yang tihang 2 truk yang kaso-kaso we atuh 2 truk 4 meteran jeung 3 meteran campur aduh cek dengan seueur agan mesera kanggo naon agan kejang sekolahan mana wite ieu nya wios atulah sok pangos badanten we dukdak harga geus jadi we gitunya gancangna carita jang pitihangeun aya 2 treukeun jang kaso-kaso we aya 1 truk anguran geneangan 1 truk deui jang kaso-kasona meja jadi dijerjeg 4 truk kirim mengan ka ditu nya
Mana siap juragan lah. Mitra geus komplit gitu cumpon jang nutupan kagorengan ka tebalegan Abah Murdasim teh. Da duit aya kabeh telepon si dudung anak nah yang alunasan kirim duit padahal yang mayaran anu anyar dan duit heula mah geus dibelikeun tanah da teu sakitueun sabenerna mah ngan dimanipulasi deui we ku si Abah jeung manehna ge boga duit malahan mah make jeung kita leuwihan tina duit eta teh nu dikirim teh tah ieu di Banjar ke pas dicokot di kelalunasan kabehnya mitra atuh kocapkeun komplit geus kai aya 4 truk jeung heungeus daradi awi 4 truk 3 truk awi mah nu jadi nu awi 2 truk awi 3 truk nu jadi reng 1 truk geus aya kana 8 truk na pikayeun heukai teh geus diparanyeran paling lila saminggu sanabere waktu ke barang geus komplit ditelepon. Oh siap gitu siap juragan siap lah kan pokoknya mah pamitos ieu mah ku abdi di kontak weh tos komplit mah lain paling lila ulah lila teuing atuh samingawan paling ge juragan gitulah sok weh mitra da geus wayah handphone geus aya naon atuh nya da mobil lagi geus mobil matic ongkoh deui boga aya motor gararede ada geus 100 gitu duitna ge juta-juta mitra kocapkeun geus beres jang nutupan rencana goreng rencana busuk rencana goreng arek nyanu kumaha ayeuna bah kaitos aya bade ka mana atuh ayeuna mah urang neangan heula warung nasi lapar aku mah atuh mending gaten bayaya we atuh urang tuang dan bayar bener sia mah pinter wae euy apa ari ka ieu mah naon teh anu hate dewek selain mah apa bener aduh geus kitu ayo kebate lah geus ka ci baribis deui we mitra atuh kebat deui balik deui teu nepi ka Ciwidey nama beh dieu geus meunang boh kai boh awi da duit nu mawa babari mah duit nanaon oge mitra teu kakocapkeun di jalanan geus anjog deui ka Cibaribis ka lemurna Bahyaya Aki Aya ka lemurna Neng Tika teu kakocapkeun nepi we mobil diparkir di tempat biasa tarurun we gitu dina mobil mar itu si Abah turun Mardi turun kunci mobil cet tuh kata rongo we ngajug-jug imah si Abah apa ya imah si Aki Aya. Assalamualaikum ini asa sora Mardi. Waalaikumsalam geuning Mardi jeung agan geuningan ka dieu. Mohon ki tos eta nyiar kai jeung awi. Kenging atuh saya kai awina atuh komplit lah.
ya ka dia ya pang ya hayang tuang ya mending ge pangmasakeun mana nyitika ya. Oh ya atuh aki eta bahaya neng tika mah eta orang sauran heula ku abi Ceuk mah eti tekung silila kuruduk ke atuh. Sanajan teu dangdan ge da geulis bawa ti kudrat jadi bawa ti pabrikna kitu geus geulis alus bahe nolel krom gitu nya. Neng Tika teh keur bahonyo teh jaba irung bangir wah matak Abah Murdasim bebeakan oge da sidik di lemur eta mah bintang kejora na Neng Tika teh ngan peda tarangeung itu karago kanu ieu sieun mungeun kanu rek saluhureun eueuh nu daek kanu sahanapeun piraku tungtungna mah milih si Abah we si Abah Murdasim. geningan Abah aya ka dieu Nya nih neng ieu teh Abah teh terus bareng siar kait geus aya meunang kaina jeung awi cik masak lah tuh meuli titah ieu naon teh Mardi bade masak naon atuh Abah sambal lalap we nu kitu we lah sambal lalap goreng hayam we nyiar hayam nu rek jual lah meuli we hayam lalapna mah di warung ge meureun aya mitra teu kocap nya teu talangke gitu Mardi teh ngaleos yo duitna moal 200.000 init atuh Mardi teh poho bari jeung meuli udud yo 3 bungkus Samsu bari yang si Aki yo teu kaya tuh aki mah ngabako ge terus ku bako tuh kali-kali we ki ku Samsu Neng Tika bade naon neng henteu ari abdi mah tos we sok we balanyaan eta kanggo tuangeun kanggo pasakeun abdi naon we kumaha Abah sareng Kang Mardi. Aduh nya mun geulis kitu lah keun jig ini tekung silila Mardi teh leos teu talangke maksudnya leos we ada aya kalebak teu kanu mobil anu ojeg aya ojeg di hareup teh kanu ojeg pas aya ojeg ngaliwat di jalan teh kanu ojeg biasa balanya sameleun hayam meuli 2 kilo meuli sayureun meuli sameleun meuli tahu tempe nu kitu sagala rokok kopi hideung meuli saruntuy tekung silila mitra balik deui bateun ba Aki aya wah kuat 3.000 kitu euy naon wae nu dibeulina deui Ayam sayur sameleun we ieu meser ieu kopi ieu sarenceng kopi hideung karesep Abah sang abi alus ngopi heula we ayeuna mah bari nu masak Neng Tika tah ieu pasakeunana heulakeun mah kopi we heula pangdamelkeun nya geulis ka yang tiluan yeuh jeung si Aki timbal atuh entong Aki mah teu kudu tadi me bareng ngopi atuh atuh kumadinya we mana Kang Mardi yeuna balanyaanana ieu neng ieu nyo kopi heula saur Abah mah cenah
mohon atuh ke urang nih kopi we heula. Mitra tetalang ke gitunya kopi Tekung Silila datang dacai oleh nagen dina luhureun hau. Jadi tekudu madadak tuhar taheur sagala. Geus kitu, aduh nuhun geus. Kuat ka kabitaun kopi teh. Bari jeung ngadalek ka Neng Tika. Geus kitu teh kopi Tekung Silila datang. Aso heula mitra sakedap. Urang teraskeun deui mitra. Atuh kopi datang harudud kopi bari jeung nyantai we kitu nya di calon pi pamajikan nu ngora. Ieu teh agan teh tos milari kai ka mana gitu yang sareng awi. Oh jadi itu abdi di daerah Soreang terus ke Ciwidey. Nya anu aya we di ieu. Alah mitra waktosna kaujeng seep. Keun anjing urang teraskeun deui dina jejer carios aki-aki nyandung bagian ka 11 anjing urang teraskeun dina bagian ka 12. Sagitu nu kahatur hapunten seueur lepatna dongeng Sim Kuring karangan Nyarira karangan abdi Nyarira. Tong hilap di like, di komen, di subscribe Sunda Bandung Kidul sareng Sim Kuring Kang Gugun. Ka saudara mitra baraya dulur-dulur salam dunya. Tong hilap di like, di komennya. Ngan sakitu nu kahatur hapunten nu kasuhun teh abdi unut pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.